Quran mempersiapkan jang maut, kurang tahajud, kurang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cek Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang. Ngan menang capek doang tak perlu na cahaya kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Sanajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana keagungan Gusti Allah ongkos salatna budak leutik nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti